Ponten. Mangga. Allahu Akbar eta aya tamu geuning. Mohon. Ieu urang teh nuju di Cikijing ieu teh yeuh. Mohon. Nuju ngobrol. Mohon. Cikijing teh wilayah mana teh? Wilayah Majalengka nya. Majalengka, mohon. Kabupaten Majalengka. Terang dari bahasa Cikijing mah. Abi mah teu terang, Pak. Terang. Oh, ada abdi udah tos biasa di Cikijing. Mohon. Ada Cikijing mah. Tas di mana awak? Kayak gitu. Mohon. Itu di pasir anjing kayak. Mohon. Aya pasir anjing tuh di daerah Cipasu. Mohon. Tas di mana awak? Tas di pasir anjing kayak gitu. Mohon. Tos ngaranna tuh ngarannaeun. Ieu ngaran suruh pisitan monyet. Oh gitu. Oh, pisitan monyet. Nah, ieu kapan keur ngaran sereh munding. Ngaran sereh munding. Mohon. Ari bahasa Cikijing mah lucu aya. Mohon. Wah, ieu wawalun bawa Mohon. kareta api geus pak sengok. Mohon. Wah, ieu wawalun bawa kareta api geus pak sengok. Tuh, ari bahasa Cikijing mah macang anak aing kagede. Macang awak. Eta keur naon awak dinya? Andi, Hei, keur naon awak dinya keur naon? wah biasa we ke nujuk kieu. Keur naon? Keur naon? Henteu, ieu nuju udul. Ojo naon? Udul. Udul naon? Tapi asa ngatelas geuning. Naon ge waduk? Oh nuju udul. Ari udul teh naon ge waduk? Ieu mah ngawaduk we. Keur naon awak dinya keur naon? Lumayan kanggo paeseun. Wah, ieu wawalun bawa kareta api geus pak sengok. Wah, ieu wawalun bawa kareta api geus pak sengok. Ebi, Andi ayeuna. Tah kitu tah kalawargi bahasa wewengkon anu mangrupi-rupi bahasa nu aya di Tatar Sunda ngalekepan budaya Kasundaan. Ti Bang Cep Hendriana sareng Bapak Ono ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.